Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya manco mania. Salam dunya para mancower di mana wae ayana. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui nya. Sanaos ngalangkungan udara urang tiasa diomong pulung deui dina acara dongeng Sunda anu dipedar di kanal YouTube Manco Mania. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan dipaparinan kasehatan boh lahirna boh batina oge dijembarkeun manahna digampilkeun sagala rupi urusanana. Amin amin ya rabbal alamin. Pamirsa sadayana urang neraskeun di hanca nu katunda sonten ieu dina lalakon Pangeusi Leuweung Balantrang. Ya dongeng rek anaki didongengkeun oge ku aki ayeuna nincakeun bagian anu kalima kumaha lalampahan wiratama si Jawara Bajigur Sakti dina ieu lalakon urang Bandungan sasarangan sakedap deui. Kangen nembean pisan manco nembean pisan ngadangukeun ieu dongeng mangga ulah asa-asanya kantun di subscribe wae ditoel balebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayan parantos subscribe, like, komen oge share dongeng-dongeng aki. Urang keur ieu deui atuh nya dongengna urang amparkeun deui samak kabuitan napar samakna. Saur es goyobodna mangga kaparayun sadayana prung Tulung lepaskeun jahanam, tulung kadenge sora seorang awewe umur 40 tahunan anu harita keur ditindihan ku saurang lalaki di baju bodas. Eta lalaki ngagelentoran si awewe pinuh ku nafsu. Sabagian kabaya si awewe geus sararoe. "Ambu, Kang Wira, tulungan amburatna itu." Cek si wanoja anakna juragan dewana anu ngaranna Ratna. Gen Ratna masing tenang. Di dia bayinya ulah ka mamana. Samemeh akang ka dia deui. Jagaan tanggungan akang anu bakal meresan jalma-jalma jahanam eta. "Sumuhun Kang, enggalnya Kang." Blesat. Wira ngablesat lir kilat. Kep. Beuheung lalaki anu keur nindihan indungna Ratna teh dicakal di tukang karakak bae sora tulang beuheung anu remuk kadenge matak paur pluwer. Awakna si lalaki teh dialungkeun kalayang kubrag layona ragrag disagigireun salah saurang baturna. Kasisi heula we ambu, keun kuring anu bakal ngadeupan jalma-jalma jahat ieu mah. Cek Wira ka indungna Ratna. Baturna si baju bodas malik mencrong ka Wira. Bari kerung sabab papakean Wira mirip jeung papakean komplotanana. "Sanjeun budak ora." Teu perlu loba tatanya anjeun jeung teu perlu apal ka kuring. Kuring anu bakal ngirim anjeun ka neraka. Wira maju leungeun katuhuna ngawangun jurus ngundur pucuk sampe. Ramo-ramona ngarah kana beuheung lawan. Si lalaki gancang ngadekeun bedogan anu dicakalna kana pigelang Jawara Gunung Salak. Tapi tiap dikadek Wira ngagerakkeun leungeunna pikeun nyingkahan seseukeut bedog. Anu saterusna mah leungeunna ngablesur deui rek nyekek beuheungna lawan. Dikadek deui kitu deui, dikadek deui plos kitu deui. Eta kaleuwihan jurus ngundur pucuk sampe. Kep. Beuheung musuh teh akhirna mah kacekal karakak sakali miteskeun ge beuheung si baju bodas teh langsung dengdek milai ka kenca. Tuluy rubuh nyang gigir tiwas teu hudang deui. Obat urang lalaki di baju bodas.
anu harita geus hasil ngarubuhkeun 3 badegana juragan dewana nyaeta Gardi, Uned jeung Karsan bareng Malikarah Wira. Anjeun nu geus nipu kami teh budak ngora. Di mana anakna juragan dewana ku anjeun disumputkeunana? Cek salah saurang nanu harita papanggih jeung Wira di leuweung teh. Teu perlu anjeun nyaho. Rubuhkeun bae heula kuring kakarak ke kuring di bejaan. Kolon Wira teuneng lude. Kurang ajar di podaran sia hiat. Si baju bodas maju bedaugna ngadius tarik rek narok kana tarangna Wiratama. Wira sakilat ngagilek ka belah kencah hiu plos panarajang lawan tepos. Musuh anu keur nolonyong sabab kabawa ku tanaga bedaugna sorangan anu poos dikait diledot sakaligus sukuna ku suku katuh Wira siuk atuh ku dawat blug. Eta lalaki teh labuh nyungsruk beungeut nanti susud kana taneuh garing. Badur recah euy eta jajaka hayu salah saurang baturna ngagero mere komando. Nu tiluan cungjleng ngarepuk ka jawara bajigur sakti. Opat bedaug butbat ngahujanan kana sakujur awakna Wiratama. Wira gancang ngawangun jurus seuneu hawu kadebak angin. Awakna luak leok kawas seuneu anu kakalicesan diulinkeun ku angin tarik. Tepi ka 10 jurusna leuwih gempuran braug opat lalaki di baju bodas teh can aya hiji ge anu bisa noel awakna Jawara Gunung Salak. Nopatan geus luat let ku kesang. Napasna geus renghap ranjug. Sedangkan Wira masih seger buger ningali gerakan lawan anu geus mimitingan noran. Wira siap-siap pikeun males narajang. Sawaktu 2 urang maju ka hareupeunana bari ngabebadkeun bedaugna sewang-sewangan. Wira gancang ngagajleng ngaliwatan sirah 2 lawana. Sanggeus aya di satukangan musuh. Sakilat Wira teh ngirimkeun tenggelan sodor kejona ngarah kana punduk lawan-lawana. Hiu bek krak krak. 2 urang nyelontot labuh bari muncratkeun getih seger tina bahamna. Blug-blug. Labuh nangkuban batubang tindih teu usik deui. Sabab nyawana geus paragat tina kayan tulang punukna anu remuk. 2 baturna mundur bari silih pelong katempo rasa saber tina paromana. Maranehna teu nyangka lamun jajaka ngora anu harita di hurufna teh geuning mibanda ilmu anu luhur. Tapi sanajan katempo gimir duanana tetep narajang. Silih unggeukan heula tandaning rek bareng nya tujuan pikeun ngarepuk deui Wira. Di heulaan ku gentakan soran anu serak duanana maju bari ngaheumbatkeun bedaugna sewang-sewangan. Hiu-hiu. 2 bedaug ngaheumbat rek nyempalkeun kana tak-tak kenca katuhu Jawara Gunung Salak. Tapi Wira dina gerakan anu kilat gancang dongko bari maju. 2 leungeunna nilep sikuna bareng ngahanca kana hulu angan nu jadi lawan-lawana. Hiu-hiu kut plos plos sebuk duduk. 2 musuhna ngahanju bari ngadaligdeug. Wira saterusna ngagajleng bari muterkeun badana ngirimkeun tajongan mumuluk isuk hiji tajongan muter bari ngagajleng di luhur. Hiu-hiu kuar duduk. Dawat solontot buru-buru. 2 nana langsung nyungsep bari carehamna remuk teuing kapiuhan teuing langsung tiwas pasti 2 nana teu usik deui. Keur kitu kalayang gedebut. Saurang lalaki meh bae ninggang kana awakna Wira. Untungna Wira kaburu nyingcet. Nu ragrag teh laksa geuningan mah kapala badega juragan dewana anu tarung ngalawan iblis baju hideung. Kayan laksa geus pikawatireun saura bagian badana ngucurkeun getih akibat tina cakaran iblis baju hideung.
Wira nahan tak-takna laksa nu rek muniang hudang, bari ngalirkeun hawa murnina sangkan laksa teu kasiksa teuing ku tatu-tatuna. Reureuh heula wae mang keun kuring anu bakal nyang hareupanana. Ceuk Wira ka laksa, hati-hati Den, manehna teh iblis baju hideung kapala rampok anu luhur elmuna. Ceuk laksa mere beja. Hatur nuhun mang, susuganan kuring bisa nyang hareupanana. Tah ieu ubar teureui bae ku amang. Ceuk Wira bari ngasongkeun hiji pel warna bodas kawas kapur. Wira langsung ngalengkah nyamperkeun ka iblis baju hideung anu keur mencrong dina jara kopat tumbak. "Sia anjeun budak ora, nyinggah ka itu samemeh kaula bea kasabaran," sentak iblis baju hideung. Kuring jalma nu paling teresep ningali kajahatan lumangsung di hareupeun panon kuring. Jadi leuwih hade anjeun gancang anu mabur samemeh kuring ngayakeun tindakan. Temal Wira teleh geleng teuneng ludeung daya kasieun. "Neangan penyakit anjeun mah budak ora." "Nu nyiaran penyakit mah kuring atawa anjeun?" Kurang ajar sia. Nah anjeun teh teu apal kitu. Jeung saha anjeun ayeuna adu hareupan? Saha nu teu apal ka anjeun iblis baju hideung anu ngaranna kasohor minangka rampok kelas handap. Bangsat, dibebekeun sia baham teh asal ngacabruk bae. Hiya. Iblis baju hideung kapancing amarahna ku caritaan Wira anu matak nyabit kana ceulina. Ragapati harita maju nyabrut bari ngadiuskeun pereup badagna ngarah kana bibirna Wira. Wira gancang ngalelepeun sirahna hiuk seuk plos tenggelan lawan paos deui bae. Seuk tenggelan sodor kejo ngarah kana careham Ragapati. Tapi si kepala begal deh ngamundurkeun sirahna ka tukang plos tenggelan Wira oge sarua pos. Tapi Ragapati teh nganggap remeh teuing ka Wira, manehna teu waspada sawaktu tajongan suku katuhu Wira nyusul tepus dina hiji tajongan hiuk cedak. Aduh, dayagdag. Awakna iblis baju hideung ngadayagdag mundur tepi ka genep lengkahna ka tukang. Sanajan tajongan Wira teu pati tarik, tapi lumayan karasana nyeri jeung matak eungap kana dadana Ragapati. "Pantesan sia wani babaung bangsat, si orang boga kaulinan oge ajeun teh," ceuk Ragapati. Bari ngusapan dadana hatena panasaran pisan sabab manehna bisa kacolongan ukur ku sageprakan. Wira ukur mesem, Wira geus horeameun pikeun ngaladenan omongan Ragapati. "Ulah ka ngarasa menang budak ora. Tadi mah kaula can bener-bener kiwari tada ieu serangan kaula. Iyot!" Iblis baju hideung maju ngawangun jurus ngagepruk karang. Dua leungeunna ngaheumat tarik ti kenca jeung kakatuhu niatna rek ngaremukeun sirahna jawara Gunung Salak. Wiratama gentak metakeun jurus nyoaikeun sereh ngorehkeun laja. Dua leungeun musuh anu rek ngepruk kana sirahna teh ditahan sarta disuaikeun ku dua leungeunna, sedengkeun suku katuhna dihandap ngaheumat ngarah kana kantong menyana iblis baju hideung. Hiuk tes seuk jebrot. Wah! Ragapati ngagerung. Panonna molotot dua leungeunna langsung nungkup jimatna anu kalecina ngadadak laleungitan. Ragapati adug songkol nahan rasa nyeri jeung seul anu nyelek lain di kieuna. Sedangkan Wira nangtung bari merhatikeun iblis baju hideung. Sok we rarasakeun heula mun kurang ke karimenta nambahnya. Ragapati temirosia kana caritaan Wira boro-boro nembal anu aya manehna keur sakuat tanaga nahan seulna sanggan teu nepi manehna kapiuhan. Sanggeusna sajongjongan meper rasa nyeri jeung seulna
Ragapati akhirna manguniang hudang. Kuring teh mere kesempatan sakali deui ka anjeun iblis baju hideung. Tinggalkeun jalan sasab gancang babalik pikir. Umur teh geus kolot nah harek terus-terusan numpuk dosa. Jampe anjeun, kaula teu butuh kana piwajang di anjeun beujeuh. Mendingan ge anjeun gancang mapatkeun jampe pae. Sabab anjeun bakal ditugal jangga ku kaula. Seret. Iblis baju hideung mesat bedaug panjangna. Sesegetna kukur lapan katojo ku cahaya panon poe. Ragapati ayeuna mah teu wani lalawora dina nyeun gerakanana. Sabab geus kaijir lamun budak ngora anu jadi lawana harita pangabisana lain bantrak-bantrakeun. Hiuk-hiuk wut-wut-wut tilu sabatan ngaruntuy dina gerakan cacar bolang ngarah kana beheung dada jeung beteungna Wiratama. Wira gancang ngagajleng ka belah kenca pikeun nyingkahan sakabeh serangan lawana. Ti belah kenca mah peureupna ngadius ngarah kana sirahna Ragapati ngagunakeun tenggelan murakadu. Tapi Ragapati masih rancingeus, manehna gancang tepak deku. Bari langsung ngababatkeun bedaugna ngarah kana bitisna Wiratama. Wira gentak ngajaul ka luhur, plos babadan pedang teh ukur, babadan bedaug teh poos ukur ngababad angin. Hiuk wut ti luhur suku katuh Wira ngababad ngarah sirahna Ragapati. Tapi iblis baju hideung gancang ngagerakkeun bedaugna ka luhur pikeun ngababad sukuna Wira. Wira narik mulang suku katuhuna. Saterusna suku kenca anu ganti ngaheumbat. Hiuk cabrod. Alah, bangkieng. Bru. Ragapati ngabangkieng tuluy labu. Carehamna karasana mani asa bengo asa nyengso. Bari nahan kanyarina Ragapati masang kuda-kuda deui. Manehna ngawangun jurus andalanana nyaeta jurus barisan 100 bedaug. Bedaugna dipuihkeun sebet naker ngawangun gulungan sinar bodas Ragapati maju. Saterusna congok bedaugna cus-cos ngarah kana sakujur awakna Wiratama. Gerakan Ragapati anu katempona gancang teh bikin panana Wira mah anu seukeut sarta geus kalatih katempona biasa bae, laun bae. Jadi Wira bisa nitenan sarta apal kana kalemahan tina gerakan nu jadi lawan. Sanajan digempur bebeakan, Wira tetap bisa nyingkahan kana sakabeh panarajangna Ragapati. Lila-lila mah gerakan Ragapati keh beuki ngalaunan sarta beuki gejed. Tanagana kakuras teu puguh kesang nyorolok masihan banget jeung dadana. Wira akhirna mengajorelat ka belah katuhu sawaktu Ragapati nojoskeun di bedaugna. Hiukut plos juralit. Clek saterusna Wira ngaheumbatkeun tenggelan murakadu anu geus dieusi ku tanaga jerona. Ngaceger pisan ngahanca kana sirahna iblis baju hideung. Hiuk bledag prak. Sirahna iblis baju hideung teh rengkah. Iblis baju hideung teu kaburu ngoceak. Salontot dalig-deg gebru. Awakna nu gendut bayuh-yuh teh nongeng di sisi jalan dina rungkun saliara. Iblis baju hideung jajadug rampok wewengkon leuweung balandrang. Tamat riwayatna poe harita ditumpes ku Wiratama si Jawara Bajigur Sakti. Sanggeus lawana rubuh sarta dipastikeun tiwas, Wira malik karah kareta kuda di mana juragan Diwana keur digugulung sabab tatu dina tonggongna teh. Juragan Diwana teh teu tiwas ukur tatu hungkul harita keur diriung ku anak pamajikana oge ku Laksa Badega Satyana. Atuh Wira lalaunan ngalengkah ngadeukeutan kanu keur ngariung. Tina kayan kitu kolebat clek aya saurang awewe tengah tuh datang ka dinya.
Di samping jangkung make kabaya biru, lengan kencana ngelek boboko, sedangkan lengan katuhuna nyakla nyiru anu disuhun di laur sirahna. Eleh kela mumpung keur lobaan jarajan heula awug ye ibi ka dieu ngidar tahu ge bima amis raos kareueut matak dedeyeun cek para mancoman ieu ge ieu tah ieu kuku rawu alias urap jagong sok jarajan heula sok mangga bade sabaraha pincuk ewang pohara pemirsa. Kuno rajul Nabi Sarwiti anu ngidar ka bali dieu urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana cak urang teu deun dihandelem sieum gesan sampeureun wang tunda dihanjuang siang gesan alaeun lampahan wiratama dina lakon pangeusi leuweung balandrang nya dina bagian atau napi episode ke-5 urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Hatur nuhun ka sadayana para mitra kaum dangu parantos satya manco satya ngadaukeun oge satya ngarojong kana dongeng-dongeng akinya. Hatur nuhun pisan. Mugi sadayana aya dina kaginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna waluya barokah salamina. Amin. Sakitu heula nu tiasa kapihatur akin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.